Sate. Mang beli mang. Ini nah. Sate tuh. Berarti beli naon? 2000-an weh. 2000-an. Pakai lontong. Pakai 2000-an. Eueuh pulang anak. Aya ge sarua ieu tuh. Baraha? 50. Pang nukeurkeun lah tuh. Pang nukeurkeun. Heeh. Pang nukeurkeun. What? Ayo, bila mau kemana? Tahu di itu di babong kanan. 2 biji 2 kilo empat. Ini mahal. Hati ya? Oh, nuhun mang. Sami. Nama Sibihar, Terus Ali. Gini. Pulangan 45. Sibihar, Iya. Duit urang. ayah SM. Nu ieu mah duit manehna nu gocap nu ditukerkeun. Ah, urang mah kudu jujur ah. Karunya si amang tukang dagang. Hei, jika nih. Balikin dia. Nah, deh. 45. Kan orang beli 200.000-an. Oh, dikurang 3.000. Heeh. 2.000. Oke, pas ya. Nuhun, Mang. Kami. Yang motor kan? Edit aing gocap ka mana ieu? Ah. Nu meuli dieu 2.000-an. Ulangan 45 menyetina. Balik deui ka dieu kurang 2.000. 3.000. Jadi 48 mulang. Bener, tapi na aing nu lieu, aing nu dililieur ieu. Aing semoga tadi nu gocap ieu. Eueuh geuninganan. Aing mah. Kemana sih? Di budak lagi. Ih, daek euy. Duit menang, sate menang. Duit 48.000. Duit kurang engko. Lumayan lah. Duit menang, sate menang. Atuh, lumayan lah. Coba unggal kue kos kieu. Nes. Zile eu alerg Iar mile pe Maidan Pentru tine Să-ți dau un dar cel